Oke guys, selamat pagi. Pun sabun Samburatun. Saat ini saya sedang berada di rumah ya, dengan keindahan alam yang luar biasa. Oke, saya akan mereview sebuah perbedaan antara sawah dan huma. Jelas-jelas berbeda sekali antara sawah dan huma itu. Salah satunya adalah sawah memiliki air dan untuk menumbuhkan padi, sedangkan huma tidak ada air guys. Jadi cukup menggunakan air dari tanahnya langsung, atau hanya ada air hujan saja yang mencukupi air di padi ini. Nanti kita akan bertanya-tanya kepada abah saya, huma itu apa sih, asal usul huma, terus ada lagi perbedaannya mungkin lebih dalam lagi. Nanti kita akan lebih dalam lagi, gali lagi apa sih yang ditanam di huma ini, kisaran tumbuh padinya berapa lama bulan, berapa bulan. Oke, mungkin hanya itu ya yang dapat saya share di sini. Keindahan alamnya guys, mantap. Nanti kita akan tanyakan juga kisaran berapa luas hektar tanah yang ada di sini itu yang dijadikan huma ini. Huma, Bedana huma jeung sawah teh kan jelas-jelas berbeda kitunya bah. beda. Sawah makan kucai ya. Di huma mah Kunaon eta? atuh kucai nama. Namun hujan teuing atuh taena halodo teuing taena. Jadi tiger tengah. Namun halodo pupuk terak. Namun hujan tiger tengah wayana tanah ieu mun becek lama langsung kana akar pare, jadi bagus pare, bagus jagung. Oh iya nah. Namun pare sawah mah artina kudu rada caina det bae. Det. Oh, jadi supaya murid jukut jadi tanah tiis pare ngakar keluar haneut jadi bagus. Di jero mah belok, makin di jero. Jadi pare ngalalaep deui. Nang bila mana pare koneng kudu saat parena bener. Ya beda kan, pare nage pasti, pare sawah jeung pare huma teh pasti bedanya bah. Beda. Aya nu bodas, aya nu beureum, aya nu hideung, sarua bae pare huma oge itu bae. Aya eusina mah atuh bes keneh bae. Ngan beda pangkarapanana. Lamun beungkeut dilantaikeun sarua deung kana bambu kana awi gitu terus. Atuh kudu laletik dijajah dilantaikeun. 2 minggu bisa garing. Pocongan, baju diunyal. Oh, pare beus katanya. Eta pare nu hideung pare naon eta bah? Itu sebutna pare hideung we sarua deung. Cenah ge hideung. Pare hideung kan sebutna di huma mah pare carogol. Oh, pare carogol. Pare carogol istilahna. Pare buah carogol tadi leuweung pan jadi bararadab ngan hideung cenah pare carogol. Enak gitu bisa. Cik nu baheula. Biasana bah ya panen pare teh ka dibuat teh sok beda teh jeung di sawah bah eta. Beda kumahana? Kebelna gitu. Atuh beda. Oh, Aya di huma mah wayana gotong royong sakal memang tuan ngasek atau baturogen teman tuan artina pada hayang. Aya di sawah mah lila jam masing-masing sebutna diparo mencera baheula mah dikepak. Jadi tanur batur lain diajakan kuno tanur demat tara anu daekeun dia begitu.
Oh, berarti heula keneh parehumanya. Kalau kene parehuma mengenai huma mah arah kabagian sarua aja. Jadi mun genep nyangkut sabengket gitu aturanana ngan aya di Batong mah tepogo menang 5 tak menang 4 sok marawa bae gitu. Kumaha kaiklasan boga huma gitu. Biasanya di rumah teh sok melak naon-naon gitu, Bah. Atau melakna mah di rumah tak lulugeuna pare. Terus Ngan aya rerencangna ramahna hatina. heeh. Aya pare, pokona jagung, jadi hiris, wijen, kacang, roai, koas, Jauh. cau, seremana. Atau dihandapna di tikuran, tabiasana ngahuma. Iya ke alam teh teu ngeruksak teu bahaya. Kan dihuru kan ieu. Tuh ngeruksak semantas ieu mah ngan ieu mah raju di kebonan kayu maksudna. Pan mal ngarusakeun jadi ngaruksak ayeuna nu bakal datang jadi subur. Jadi penghasilan anak katarik artinya ka alam teu ngaganggu. Ya iya nganukur sakeber 4 tahun sarua jeung nu di kebonan kaditu nama jadi kayu. Urang teh aya leuweung atau etanya bah naon sih? Ngaranna dungus eta kumaha eta bah nu kitu-kitu eta bah. Apakah ditebang kabeh apa kumaha eta gitu? Ai dungus mah awah dungus ai hulu cai mah teu meunang diganggu. Oh, teu meunang. Aya aturan pemerintah. Biasana ya bah pare umat teh jeung pare sawah digabung apa henteu biasana? Digabung, Digabung. dihijikeun. Jadi dibawa diunyal, dibawaan jadi kaleuk. Jadi dihijikeun pare huma pare sawah. Ditutu wan dia urusan habeur mah. Tapi rasa nama sarua keneh we kan rasa sangu keneh apa kumaha beda? Beda, Beda. ngeunahan ai ngeunah mah ngeunah ku panggilingan diwiling ai kekuatannya eleh ku ditutup. Ya zaman baheula mah ditutu wae lah. Ditutup. Dan paling ulama hartina lain dia masih per tahun 60 hiji ka dia. Jadi can manggihan panggilingan per tahun 60 hiji mah ka dia aya dibatur aya nong diurang. Oh, geus mulai ka jajah. Lagi aja Ku zaman gitu nya. zaman gitu zaman. Orang teh masih etanya bahnan masih kental budaya keneh Sunda. Kental budaya jadi Larangan ka di rumah teh naon bae bah nu ulah gitu. itu masih kental keneh kula larangan adat kula ieu sarua jeung ngaula kagelar alam gitu. Jadi kumaha nu kurang gelar alam bae adatna. Ngalindungna ka Tatar Sunda maksudna. Kan paribasa kieu nya bah ulah bari lelempangan di rumah teh ulah bari barang dahar gitu. Ulah Kunaon eta bah? atuh bisi kabeuheulan bisi mantong acak-acakan kajijak eta panten lah kudunya paten ti tanah mah panten lah. Seentah nya. Tadi kudu siling hargaan apen kan dihar ulah. Ya jadi sungsung jadi balung tina kadaharan. Tapi bah abi tadi nempo-nempo ieu teh ngusir-ngusir manuk teh nya make kokoprak eta bah. Kumaha? Eta idena bagus pisan nya. Eta kuheula teuing eta pogo. Kuheula teh. Kan ngejeuna hatina nyobanan gitu. Kayak numpang sareat gitu. Batur can urang geus batur mah karakreuneuh ieu mah keur koneng gitu. Jadi adat untuk dipakai untuk mufakat daerahna jadi untuk bareng maksudnya mohon pare koneng Nganyaran heula nya. Ai nganyaran teh naon? On nutup pare anyar untuk pare anyar nganyaran. Biasana apa kalau mantas dibuat apa langsung gitu Bang? Jadi mantas dibuat dipoe heula. Oh dipoe. Oh bisi gitu. Dipoe. Heeh. Dibuat dipoe. Jadi poe garing ditutup itu sebutnya
nyaran. Tapi teu menang laju digiling gitu Wah. Mun sate acan nganyaran teh teu menang digiling gitu. Kemana? Oh kudu nganyaran heula. Kudu nyaran. Jadi adat mah, jadi pujian nama tadi menangkan adat ngalungitkan adat mah. Kudu kulis yung baik. Kan? Kuayana di kampung ya adat, tapi yang ngawulana. Keturunan di luar alam sarwajam. Jadi malena kami terbetulkan pangawulan orang. Jadi adat. Kudu nganyaran heulaan ka karak los ditutunya. Ya, kan ayah hawu teh hawa di senan pan ke sana hawa nafsu. Artinya lamun kita make dia nyaran jadi hawa nafsu teh jadi tanah adat nanti. Ya bener sih kurang sunak itu. Heeh nya. Kamu cara